Dan on eta teh. Siapa? Siapa? Iya, sok Podcast Ngacaprus. Podcast Ngacaprus di ngaler ngedul. Ieu aya Kang Dede, kaleresan aya Kang Ustad. Nyimpang ka dieu. Kasempetan deh ieu keur ngobrol. Bisi hoyong nanyoskeun anu cerai. Ulah lain ulah cerai mah ulah tuh. Lamun nama kan penting. Penting amun cerai berarti lobarana. Nya eta keur nama gitu nya. Nya keur nama. Lain kaci deui da. Heuh. Kita salah paham wae da cek Quran mah hukum asalna teh kawin teh dua parentana ye. Dua, tilu. Parentah mah tuh urang kudu. Heeh, 2, 3, 4 parentah asal hukum asalna. Aing paurusan ditonton ku pamajikan itu baik gitu. Tapi ya teh awewe di imah ya bejaan. Ulah tabu da eta mah hukum Allah eta mah. Daek teh daek kudu tarima. Kalau emang gini rada serius, kopi halap be mah, kopi. Kopi yang teh teh. Kopi mah bakal lebih serius deui kita. Kopi bedang. Bedang. Bisa teh. Ya mah rada serius tetep aduh rada power. Mudah-mudahan ulah ditembok ku kaum ibu-ibu. Henteu. Jadi kieu nya ieu teh pan tabu di awewe mah teh nu kieu teh. Padahal mah ulah tabu. Tarima we da eta mah. Maksudna tarima hukumna seperti kitu gitu. Lain kudu ditarima terus lamun salaki kawin deui protes teu bisa jual tina naon gitu. Mulai satu jual. Sebenarnya mah asal kita tarima we hukumna mah bener eta mah hukum Allahna kitu. Ulah so amak kawin amak ulah lain kitu. Lain sebenarnya ieu mah cek hukum ieu mah cek hukum teh. Ari kawin 2, 3, 4 teh dianjurkan atau kumaha gitu tah lamun dianjurkan mah urang kan meureun kudu bisa dianjurkan lamun make kaidah usul fikihnya usul fikih fankihu karawin kan parentah pil amar eta teh ari pil amar teh pan al aslu pil amri lil wujub. Jadi asal sebuah perintah teh menunjukkan sebuah kewajiban. Wajib jadi kawin 2, 3, 4 nama. Wajib. Ai 2, 3, 4 na tah. Tapi kan aya pan wajib teh 2 pan langsung teh pan kihu mato balakum nasa masna wasulasa warubah. Tong anggap tarang itu mampu mah nya ulah. Kahayang gede. Gitu. Dan pan ditungtungan di ayat terakhir teh. Parentana mah kitu. Tadi perempuan teh ulah tabu. Emang hukumna kitu. Tarimakeun itu hukum Allah gitu. Kan cukup tarima we. Ulah geuleuh itu. Ieu mah aya poligami geuleuh ulah. Kan we urang mah bejakeun we. Ya betul itu hukum Allah. Tapi saya belum bisa. Saya belum bisa. Bejakeun we cek awe teh. Sieun gitu. Sieun salaking kita bisa adil. Gitu we unggul. Teu kudu ngacapruk kitu ka dieu. Lain mah urang mah ngabandungan eta Ustad Adi Hidayat. Cenah ya. Jadi urusan nyandung pernyandungan teh lain dianjurkeun. Hanya sebuah pintu darurat cenah gitu. Jadi daripada karena aya kasus-kasus tertentu misal gering dia awewena atawa obating duit misalnya obating duit jadi beak arek nu hiji teh beak wae ya arek nyolok ke mana gitu ya gitu bisi teh tah gitu siap angger tapi mayar ieu teh mayar ayo sudah beres gratis karunya ieu mah bayar ku teh yayasan. Gitu dah. Tah gitu deh. Jadi airi dalil mah aya. Tinggal wanita. Henteu pan di ujungna ditungtungan ku ayat tungtungna. Ulah sapotong mah ayatna. Bisi salah arti. Pain khitum heula. Lamun sieun.
Anjeun sieun Allah ta'dilu teu bisa nyeun adil tah. Pawahidah hiji we itu waloba teuing hiji we. Bisi teu adil. Matak istri-istri teh kunaha mah kieu. Saya terima itu hukum Allah dengan penuh keikhlasan gitu. Ngan ulah di urang mah ulah teh lain teu meunang lain ulah ngalanggar hukum Allah lain. Sieun salaki urang teu bisa adil pandoraka gitu. Kalau Haji adil teh jadi mun Urang rek nanya eta. Adil teh kumaha gitu nya. hiji 1000, hiji deui 1000. Kudu kitu bisi adil teh aya ukuran adil. Adil teh nempatkeun hiji perkara dina tempatna gitu adil teh nya. Ayeuna ai kopeah tempatnya di mana? Nasirah. Nyok bela suku. Ande pandas. Ayeuna kieu pamajikan nu kolot teh keluargana budakna opat. Budak urang mesin teh. Nu kolot. Nu kolot teh budak opat teh budak urang. Budak pae, budak pae. Tah budak nu ngora. Geus opat karek kawin gitu kan ngora. Itu caritana. Tah terus nu ngora teh pan teu boga budak ye. Piraku ayeuna anu ngora 1 juta, nu kolot 1 juta, pan teu kitu. Pan nu kolot teh budak opat beureunya. Opat teh lamun dihitung deh saurang 1 juta berarti lamun jeung pemajikan 5 jadi sabaraha? 5 juta gitu. Aya nu ngora mah pan saurang 1 juta we cukup. Ieu mah contoh. Di sini kayak zaman ayeuna kan ngona teh di wowoy. Lamun alus ageyotna. Ageyotna serojeun kopi nyangro we. Eta urusan materi, ai urusan non materina kumaha tan? Kan kieu misalkan aya istilah kilir gini nya. Pan eta mah nafkah batin teh nya. Nah anu disebut adil teh tina 7 poe teh 3 poe anu sapoeuna deui kumaha? Pan 7 poe. Ngawur. Anjir. Atuh kieu sapoe sewa. Mamun di mana jauh? Lamun kayaknya Geus di Bandung, geus di Ciamis misalnya. Eta mah ningali we anu deukeut belah, anu deukeut karena berbuat adil we gitu nya. Deukeut teh berenang waktu tingali waktu masalah lahiriahnya. Ditu tilu nya dia tilu gitu. Sapoe deui ke mana? Nyanggeus we pokona mah. Senin, Selasa, Rebo gitu. Kamis, Jumat, Sabtu di dieu. Minggu, Senin, Selasa gitu deui. Gitu we puterna. Aing langsung inget kena dongeng nu kolot cenah ngajorag nu ngora gara-gara naon? Itu balik-balik kan kolot. Ayo cicing di nu ngora dapat tahu. Ulah buka 2 mah. Kilo. Bisi botak bejaan. Badang Bisi botak. Lain katanya jeung nu kolot, cek nu kolot teh. Ku urang masih dicabutan nu hideungna ngara katingali kolotna. Tinggal we sungkul dah. Tatangga nu kolot teh ku aing cabutan nu bodasna ngara tingali ngora. Rugan beak kabeh jeung teh. Anjir. Batak ulah 2 mun bisa Saya teh. lain. Rungkad. Ya mau kebain ke YouTube ya. Pan ieu mah sara suku, ras dan agama. Agama. Wah, urang suruh mulai bismillahirrahmanirrahim. Kebelut is Bismillahirrahmanirrahim. Si Icut eueuh mun si Icut rame ya. Si eta mah rada bledak-bleduk resep gitu. Kedua wae. Elah si Icut teh balad sae teh. Balade deh. Warung. Hah? Sok ka warung. Mana di pasar. Sok miluan gitu. Milu ngebantuan. Jadi Ini milu ngebantuan naon di warung? Besok nangkring lah. Oh, nangkring. Ngobrol ngalir gitu. Kan aya talent anjeunna sok karena dangdut ngediwan. Sok ngedit. Kela we penasaran ya urusan. Paropik cenah dieu euy. Bawa aja deui eta tah. Jit, ieu. Mikrofon Ada mau bisa. moal Bisa. Anggar 2. Di pengadilan agama, ya teh dek. Pak Ustadz teh hakim pengadilan agama. Sugan aya kasus teh urusan pernyandungan gitu eta kumaha teh sih? Ieu mah dongeng we dongeng itu. Dia mah naon ngaranna teh sharing dongeng. Sugan we pelajaran. Ek nu alusna rek nu gorengna eta mah. Anggarnya Pak Haji obatna menunggu ke radio. ya. Dari
aya sih dua nu berkesan mah. Aduh, tapi nu hiji lah nu eta mah nyaan asli eta wewe nu neangan gitu. Maksudnya ya, Neangan calon pemajikanna kudu kolot dipandengankeun. Nah bisa gitu. Jeung nu ngora deui. Mas, keluaran mahasiswa karek keluar. Lain eta alasanna naon bahasa dina sidang? Jadi eta teh ieu carita nama. Ari ngenyot heula atuh da kudu. ya. Itu lah yang mah Iya, contoh. Contoh kieu. Aing dicontohkeun peueunteungeun nu kieu Eta mah. teh kan dek jelema eta teh beunghar. Beunghar. Sila lakina Si lakina awena pokona henteu jadi saking majikan teh beunghar. Heeh. Gelis awena ge eta mah. Beunghar ongko. orang. Ai alasan hayang nyandung Orang naon teh- atuh nya? Lah pancan beres itu ya. Jadi beunghar, gelis, budak boga. Tuh. Jadi Naon kemandul eta nya? pan bisa poligami teh salah sajina awena mandul gitu. Eta. Tuh. Maksud pintu darurat cek ari hidayah teh meureun eta Teh. meureun maksudna. Mandul. Daripada ya supaya boga budak deui. Ah. Boga perusahaan eta teh suami istri teh. Ari perusahaanna teh eta teh kudu si euy. Jadi neangan barang teh kudu keluar kota. Jadi salakina sebagai direktur awalena bendahara. Kan eta mah urusan keluarga. Lakina direktur awalnya bendahara. Pan teu bisa berenang bendahara merangkap wakil sigana mah kitu berenang. Lamun salakina keluar, ya neangan barang. Neangan barang teh teu bisa di Sapoe, keluar 20 poe, saminggu eta teh keluar. Nya. Tah nu ngawakilan di perusahaan pan otomatis tah ku majikanana kabeh ditekel da termasuk bendaharana. Eta alus imana eta awalna mah nya. Hayang lagi gitu. Asa aneh halus oge ye. Hayang Dongeng. gitu. Jadi itu lain, itu dongeng bener atau dongeng? Asli ieu mah. Asli. nya aya nu kitu. Da moal diceritakeun untuk asli mah. Tapi eta pernah beunghar. Lain ngabohong, lain ieu mah. Ya fakta ya bener. Jadi imana alus tinggi eta si awena. Sieun salakina init keluar kota teh jajan di jalan. Jajan. Ke jajan. Jajan ciki. Jajan daging apa gitu eta. Jajan daging apa di jalan. Sieun. Sabab meureun dosa, tah eta apal teh. Dosa meureun ke mana ke dosa. Jadi moal barokah kita hartana teh. Eta hebatna we teh. Hayang. Kan hese eta teh 1000 hiji gitu teh. Mun aya nu kitu kan biasa ka urang geus Hah, tahun aya nu kitu. Kumaha Haji? Nah. Akhirna eta si ibu eta. Ngora kene atuh deui tila teh. Beneran waktu harita umur saya 30 hiji. 32 lah. Mana ge beneran sekitar 30-an. Mau jauh. Dari seberapa? Gelis beunghar. Nya. Hesen daek di canung deh nya. Keur mah gelis beunghar daek di canung pan eta nu daek di canung hese. Tah. Eta si ibu eta. Neangan calon pamajikan keur salakina. Lantaran sok keluar kota. Sekolah kota teh init ka daerah Jawa. Sebutkan bae-bae Jawana di mana susuganan loba di dinya gitu. Udah pokona mah lah keluaran universitas di Jawa Tengah we. Jogja menurut salah mah. Jogja nya. Dikawinkeun tah jeung salakina. Ku eta pemajikanana teh. Coba kan teh. Geus diteangan dikawinkeun. Dikawinkeun teh tujuanana keur maturan salakina lamun ilmit keluar kota. Nya teu hade kumaha eta majikan imanna. Iman geus luar biasa eta. Hah? Apa we teh dah? Hiji gelis, dua ngorak kene. Atau anu aya bener. Aya batu daripada jajan di jalan cek mah gitu. Tah. Kan yang nanti nu kitu kan ade omongan teh. Moal aya. Aya eta. Aya eta. Ieu hiji.
Zaman kiwari. Tanya lah Yuli. Saya kayak godek ya teh. Ya Allah, Engkau ciptakan yang seperti ini. Coba ciptakan lebih banyak lagi. Sampai ke pengadilan kumaha Pak Haji? Nah, eta kumaha urusan ke pengadilan? Heh, kapan hari rek nikah mah anger. Ente Oh. maksudnya izin poligami. Oh, Emang Eta. kudu wawartos ka pengadilan. Pengadilan. Lain kedua kan kudu diizinan ku pengadilan kau amal wani ngawinkeun cenah izin di pengadilan mah. Gitu. Ih, berat euy. Saya bingung dengan alasan teula dengan alasan kumaha carana ngabulkeun ieu permohonan poligami. Coba. Alasan gering pemajikanna dan teu. Ya. Alasan pemajikanna mandul dan teu boga budak. Alasan naon deui nya? Pokona mah teu asup kana undang-undang kabeh. Alasan lagi naon lu tarik. Tungtunan. Tarik we hukum asal Quran. Da cek Quran ge pantihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Hukum asal apa tidinya? Dawa Quran rangkun yo cacat. Ingat we. Kabulkeun we ayeuna mah. Da komo nu hayangna ge malin salakina mah dibere nya tapi atuh. Ini niatna ikhlas. Niatna ge eta mah ibadah niatna pan Aya ngajauhan mak Tat, aya nomor kontakna tanyakeun aya. Wah, Gus. Eta teh langgeng teh berapa hayangnya. walau alam tah eta tah. Tapi Tapi da da keur dinas di mana? Jarang. Hah? Keur dinas di mana Rita? di Kalimantan. Wah. Jarang bese. Jadi maksudnya kudu di siapa tahu ke karek sapoe dua poe geus ieu deui dek mendingnya Tapi da kieu nya. Pak Haji, karena nafsu loba. Nya nama nafsu lah. Ngoli bahenon, nerkom. Bahenon nerkom. Tentunya rusak rumah. Jangan ayo. Emang aya ge anu poligami. Tolila teh geura datang ka pengadilan teh, minta cerai. Wah, nya tuh waras. Besok aya kasus baru dak nikah di bawah umur aya. Aya nikah di bawah umur. Eta kieu pan di pengadilan mah nya aya naon ngaranna teh? Dispensasi kawin. Jadi lamun awewe lelaki di bawah usia 21 tahun can bisa kawin kawa gitu waniun ngawinkeun. Tapi kan zaman ayeuna pan maraksa. Akhirna naon? Reunut heula. Silakan. Saran Nah. pribadi, nasihat supaya barudak urang jangan sampai terjerumus gitu. Kejadian itu. kira-kira geus hayangan kawin mah kawinkeun we deh ulah di ulah Mulai masing dialang-alang. gitu memang Ya, zaman Gitu, kiwari meureun. mah gitulah. lah praktisna mah gitu. Zaman kiwari mah ya saya budak teuningan, tapi da insya Allah lah lamun Pendidikan keluarganya nu penting mah nya. pendidikan ti urang na angger kene balik Nya. deui ka urang-urang deui. Kadang pengaruh dina gaul. Pergaulan, Iya. komo ayeuna mah zaman HP pan mun ayeuna mah mun buka Facebook nya, buka Facebook kuningan scroll kalau tiba-tiba wow. Oh, iklan teh Oh, wow. Jadi Itu. pentingnya saya ini mau keimanan baginya. Ayeuna mah kudu loba ieu we. Tapi dah saya budak mah dibawa pan HP ge bisa tuh we pengajian di HP-nya. tidak aib barudak mah ayeuna mah. Jalan kiri kanan lurus. Ya. Itunya Ayeuna mah gitulah jalan hirupna. Gitu. balik dari ka urang. Bim teh eueuh susugeun Bim. Naon teh sok kade sok. Tenang dibayar Bim. Suka cekedeng deui aya bubur kacang. Bim teh naon lu udah amis-amis tuh. Ya bubur kacang ka dieu. Kedap deui. Eueuh euy. Ayo pemirsa ngaleut ieu. Jadi ieu teh hiji wawasan. Lain contoheun tadi mah dongeng teh. Peueunteungeun da yang urang gitu urang juga ieu anu ngirim bubur kacang sugan Coba. asa moal. Ieu lah. Ya we. Bumi tadi kan ka gitu ka eta bubur kacangna. Ka ieu gitu warung anu Warung kopi Dede.
Nya Ya. warung jajan teh. nya Jenbe JNB. Jembi. payunan gerbang Iya. gitu. Nya nu warung nasi eta. Meme eta gitu meme naon teh? Foto kopi lah. Fotokopi, yang fotokopi. Meme ya nasi Apotek, naon Migren teh, Mas? apotek. Kirain apotek Migren baru apotek nu baru. Ya. Nah, ya apotek. Hah? Raja Medika. Aya tapi ternyata kartu seperti itu. Aya apotek ini. Pikiran. Nyesok balik cenah ka dia tengah. Ya, ya. Yang penting lengkap itu. Ya zaman ayeuna mah urang kudu kuat segala nang itu pajinya. Wah, kudu kuat. Kuat. Kudu di bentengan nenek berdak teh. Tapi dah anggar ekonomi oge pengaruh. ngaruh. Eta nomor hiji. Mun dek didinya tiba-tiba diberi duit 10 miliar, aya segera sok hayang nyandung teu meureun. Oh, abi mah urang niat. Ada Unia teh da ayeuna. Wah, ayeuna unia teh. Sigana mah lamun dibere duit dia mah nya. Eda Ulah ngicut mah tuh kada. semiceuna tuh. Ada sodako teh. Ka anak yatim, anak yatim sudah mere. Aing kemana deui cenah micin di duit. Supaya jadi ibadah, pan duit tuh jadi ibadah duitnya. Saya kumaha mun gak milik tapi mau menang. bener. Ulah lan bisa mah. Mun bisa mah Ya ulah. oge. Cukup juga deh. Nu penting mah solehah. Mun bisa mah Ketenangan ulah. di imah. Nah, eta nu penting mah. Cuma Sebab kieu ngeudeun nu karasanya ieu mah. Ieu mah lain nu kasa geus pati senyabahan lain. Nu karasa. Kabayangnya ku saya kitunya. Hiji pamajikan lamun dibere masalah rudetna tuh mun tapun. Heeh. Soknya oh pas ya. Oh udah komo lamun dua. Itu pas ya belah Jadi- kasih rat. Oh bener. Dek tadi dek ulah nempo abisna wungkul. Kudu pikir ge paitna. Ulah. Heeh. kawas kasus kemarin anu kira aya. Iya. Anu istrina presiden. Loh. Anu gawang ngebentak budak magang istri. Oh nu keur viral. Kira mungkin tuh Masuk launan teh eta mik di dia jadi teu lalaunan ngobrol teh sim tarik. Oh, sudah harewosan umur teh. Hiji ge kan salah kita bisa ngadir gitu. Hiji ge nya nu ya mah karasa kabayang ieu mah kabayang. Hiji di mana boga masalah pasti aja majikan. Rudetna minta ampun. Oh majikan teh emosi teh tinggi. Tak ada hiji. Coba lamun dua. Peot amalillah awak teh. Keur mah Maka nyarankeun mah mending ulah. Ulah bisi teu mampu. Ulah cek ulah kieu cek batur teh. Oh, teu mampu. Cik cobaan. Can dicobaan. Eta kitu. Cobaan cek cobaan heula. Geus kabayang, pokoknya mah geus kabayang. Geus kabayang ku hiji majikan ge. Ya beda mengennya Pak Haji abi nu awan ya masyarakat. Karena agamana can paham. Hari Kanjeng Nabi mah kan janda perang anu miskin kan geusrina teh geus tua. Beda kan zaman orang kadang ka artis. Hari ieu da gede. Hari Rasul mah kannya Rasul mah dibimbing we. Nah hiji ya. Nasional 5. Ih, kan bae atuh sama apa teh teh 5. Kan bae kan bae. Allah karin. Atuh kieu mah era. Terus naon? Eta ieu apotek ya. Ya. Atuh si Ama, Ya, mau di kaum ya. iya nana tapi senopin Pak Haji ya. Era mau di imah lah. Udah gitu hiji mau cepet ya. Iya limaan, era gitu mah. Karunya si Awah wi. Eta beda cerik sekalian teh ka apotek. Geus aya tak opieun mah ieu. Jadi, aing mah bur kacang haneueul. Hiji tuh. Bae. Obatna buat kacang itu kan dek. Nya sukalah aya malam minggunya. Kurang mana orang sifat. Tadi naon teh? Tadi teh, hah? Nah, masalah kan Tadi naon? air Rasul makan nikah nanti. Ai Rasul mah mata kitu oge. Jadi kudu apal.
Rasul mah dibimbing ku Allah. Kan cek Allah teh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul mah tidak dibimbing kalau lah. Jadi lamun salah oge dilempengkeun gancang. Ari urang. Ai teu bayang salah teh geus urang mah koceprat. Jadi orang malah syukuri nu aya. Syukuri nu aya hiji oge. Mun ulah bisa ulah. Kabayang pahitna, ulah yang kabayang teh kudu kieu nya. Ulah ngeunahna we, ulah. Beda ngeunah oge da sa. Teu da sarua kan deh. Ari istri mah nya saruanya. Meureun teh nyaho we. Oh nya geus. Mana tuh? Supaya rumah tangga orang adem, Tentrem. Hah? keun we. Baduit. Tunggu we. Duit teh. Oh, Ya, ya, pan. Ya cenah hayang anu. Pan beda yang anu. Oh, baru teh. Anjir, dia ini. ya. Tong bora. Coba cek aja buat justru. Tong bora pamajikan. Pamajikan ustad we. Pamajikan ustad we. Ya. Keur loba mah. Ayem, keur loba mah. Bageur. Kapan ai hirup teh nya, hirup teh moal terus aya. Moal terus-terusan aya moal. Ya. Di waktu kudu apa dah hirup mah kena ke waging sir. Isukan aya, isukan. Kan gitu hirup mah. Aya beurang, aya peuting, aya poek, cang kan gitu. Ah, itu kan gitu. Urang Pas dompet kana bageur. Waktuna aya mah duit teh aya. Waktuna aya mah. Jadi model paye ka saya nanya. Bukan duit ekrehem aya. Kenapa mas saya sok sanajan 2 gaji? Oh, kenapa mah. Udah gitu ulah. Pan panyangka-nyangkanya hareupeunnya. Oh, pasangka-sangka geuning. Wah, sia teh mah loba duit. Oh, mulian manuk murei. Wah. Oh, duit manuk murei. Manuk murei teh cenah. Heeh, keur aya duit harita meuli manuk. Geus meuli manuk loba duit. Beak gitu. Jadi tadi mah semua aya sifatnya tuh. Hah? Daripada nyanu pengen ngurus manuk. Mendingan manuk we cenah. Tapi itu bisa gitu. Tapi bisa jalan tempat di luar. Orang kan teh apa jero arena sih aku mah gitu tempat. Geus kabayang. Aji berarti bakat loba manuk ngurus manuk. Ampah. Itu jadi kieu. Jadi kan ari kudu dialihkeun ka resep teh. Nya. Ieu ka resep anu piomongkeun. Pokoknya gitu. Aya ka resep anu piomongkeun, aya ka resep anu matak. Tentrem gitu. Tali piomong geus we. Anu ieu we nu pikeun anu ieu. Tapi eta manuk piomong teh. Anteu manuk teh piomong. Isi we. Manuk pae 2,5 juta. Tuh pae 2,5 juta. Ya. Hari waktu pae mah. Waktu pae mah teu bebeja. Ka majikan teh. Daun beja mun teh wah. Geus silaka we. Aja manuk tadi 1.000. Sabarenya teh aya 4 pasang. Jodoh gitu. 4 jodoh. 4 pasang betul. Anak kan ya. Anak kan. Nya. Menuju proses itu. Sana kan. Manuk mah teu kudu. Manuk pemenang kali gawinya. Manuk. Astagfirullahaladzim. Hari itu enggak usaha. Hari AA. Itu kan mesin atau potek. Jadi mah Bim, dah Bim. Nah, Bim, jadi Bim. Tapi yo. Pajri. ya ubur ya. Ya bubur. Ayo wae gawe. Ya wae gawe atuh jadi Ayaan ieu. enggak ada ya. Ayo ngos ieu lah. Metu kudu ieu, metu kudu Yang deh. nyata naon ngaranna teh? Ditambi Pak Haji yang barokah. Amin. Haji ditambi. Amin. Sok. Ayo we. Iya. Natural.